Ngonten bakal pae, tengonten bakal pae, mata kumaha urang we, urang menghirup direk ngonten we, dek alus dek moal konten urang, dek loba nu resep jeung nu henteu ge, keun bae sabodo teuing kumaha urang, anu nyieun video urang, anu ngelek urang, anu nge-share urang, anu larajo ge urang, sabodo teuing kumaha urang we. Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut sejuta kenangan daripada motor alus sejuta sabulan. Lieur besti baladageun. Salila lain urang anu boga masalah, lain urang nu cari masalah. Yes. Deuk tepatanya saumur hirup oge. Bodo amat. Baladageun. Mending keneh disebut jelema koret aing mah. Daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Baladageun. Dengekeun kardun. Mending hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing baladageun. Dengekeun besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan. Keur ngabesti yeuh curhatan aman, geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Yeuh lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki. Yes, dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gableg duit mah urarah ning hayang mere ngadengena ge sudieun. Oh no. Baladageun. Tong hariwang besti hirup jadi randa mah milik mah di mana we, tatangga aing ge teu bogaan salaki, tekung si lila orokan deui. Baladageun taku sia. Keun ayeuna aing dihina ku maneh, disepelekeun ku maneh, da meureun kudu kieu prosesna. Tapi deuleu lamun engke aing hirup di luhur, sudi aing kudu wauh deui jeung maneh. Baladageun. Dengekeun ku sia besti, emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar, da sidik aing mah ai sia makhluk kasar, da ari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah ditukangeun mah iri. Laras baladageun taku sia. Cek, ayo Cek, kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali, lamun ngaranda karek sakali. Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh Cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naon hayu Cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh Cek, da aya randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model Cek anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah kodaran heula atuh salaki sia ku aing. Besti, sok aya paribahasa lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Baladageun tah ku sia. Arepeun cigah cicingeun, tukangan mah ngomongkeun. Harepeun ka aing nganggap besti, ditukangan sia sulit ati, ditukangan sia sulit ati. Baladageun taku sia. Dengekeun besti, ari sarua butuh mah tong loba ngomong. Da anger aya nanaon mah sia teh jeung nu deukeut, moal jeung nu jauh bagong. Baladageun taku sia. Eker sia anu sok ngagorengkeun aing, anu sok nguruskeun hirup aing, anu osok mitnah aing, maju ieu ka dieu kabeh ku aing didoden. Baladageun taku sia.
Sia micen banget. Aing ge micen banget. Sia buat banget. Nya aing ge buat banget deui lah. Mana paten hari gini someah kanu julit. Paladageun taku sia.